endah ieu anu disebut nur jubut ya. Alus laur hade tangtung geulis bawane ngajadi endah bawane kudrat. Di mana ieu teh? Lamun ngalengkah lil ibarat macan tenangan. Beda jeung ilaing. Ari we kumaha? Wah, jauh malam lu jeung ieu mah. Jauh malam lu teh. Mohon lil ibarat lah kata jauh malam lu ya Bang Bang. Padalan. Kumaha Mang Odi? Deus pisan. Kena rumah Raos pisan, raos kadangunanya penten jadi nah ieu mun Bang Odi ieu pentennya tadi teh urang teh penten ngaturkeun nuhun pentennya ngaturkeun nuhun penten ka aparatur pemerintahan Desa Giri Mukti Paku penten mohon Paku kalibu sekdes oge aparatur pemerintahan penten kitu nya Bapak-bapak RW ya Bapak RT hiji mohon anu ngarojong laras calung tuna semut mohon kami kanggo tahu kurnia. Oh kurnia, ngatur geuneuhnya. Iya, anu memang tahu ieu beda tinu lain. Bedana rasana ngeunah. Iya terus gurih, curintik, luar biasa. Sakali meuli pasti deudeuyeun. Di mana eta tahu kurnia teh alamatna? Teu jauh ti Sumedang. Di dusun Bojong Loa PR. Yo Pak Guru, lain promosi. Narima oge tahu kurnia mah pesanan keur hajatan, pernikahan, nyepitan jeung sajabana. Ngan hiji di Desa Giri Mukti mah tahu kurnia. Bandinganana. Nuhun ka Obos Kurnia. Katampi. Katampi pisan. Lajeng ngaturkeun nuhun oge ka tokoratna. Laras. Mohon. Nya anu sagala aya. Plus jeung rumah makan aya. Rumah makan aya. Rupa-rupa di dinya mah. Rumah makan aya. Aya oseng-oseng bau sepeda. Benar. Aya di tokoratna mah komplit. Aya renang tina suku Korsi. Aduh. Lawan rasana. Lain babadoannya. Gitu. Toko hiji jana toko glosir anu alamat ini dicatat ke naon teh Ci naon Ci anu peragi ke kieu kok jayan teh naon nih renang anu bakat renang Cikupa sagala aya oge ka teh emput atur nuhun beureum jeung nonton anu geulis sabeula nu geulis sabeula Atuh masyarakat berjodinya hukum masyarakat Desa Giri Mukti Wilujeng Ngadanggukeun Wilujeng Manco petenya oge ka masyarakat wilayah RW 08 masyarakatna terutama ieu kanggo keluarga besar AA Kopral ti Rancakalongna salam baktos Wilujeng nonton urang Rancakalong urang Cikeusik pisan bisi pajarkeun sombong kamari mah pan AA Kopral teh aya kajadian rek ka STM TV motorna teh beak pisin duit eueuh meureleungit paksa balik ka Rancakalong make sepatu sabeula aduh pakai jaminan oke kalau Bapak Nang pilot 04 nu geulis balik deui lagu naon anu kadua Asih Saliwat ieu lagu naon eta lain kotak gimana? Cing-cirining orang hebat. Nah hebat. Herang tato. Bagi lawan guys. lagu Asih Saliwat Bade kintun-kintun heula saha? Kangge warga Sukaluyu Leres, teras nonton wilujeng ngadangukeun oge. Mohon. Ingkang Rama moal dikintun-kintun bisi ngamek. Uih nasok najong panto. Sagala diawut-awut. Perungginya sup nyangakeun gelis lah. Aduh. Asa regreg nyayan urang poe malam ieu. Haturan nyayan kanggo pupuhu sinar budaya. Jaipong dangdut Mamah Yayah Rokaya.